baheula da baheula aya kiai hebat di Banten lamun urang hayang lulus zaman Nanang Kosim suara bagus kemudian tenar dibere wiridanangan kudu diwiridkeun di Maulana Yusuf lain di Maulana Sadudin di Maulana Yusuf aya wiridanana ke dibejantak ku kiai lamun aya sesengitan anu tenang sesengitan kedua modal kos itu tenang kan tapi lamun sesengitan nomor gitu mending balik hiji teh kiai nyari tadi kedua namun misalnya orang keur tapa di dinya haju aya orai ulah ini orai mah ulah ini orai lamun aya bangkong-bangkong bang ulah tetep ini teruskeun bae moal ku kumaha moal kajian ku kumaha haju lamun aya eta teh nu sakala liber teh di luhur teh naon gara-garana nurul luhur gitu da mada ka bangkabeunana simet-simet laletik pada kosari nah tah ulah tetep hayuh bae teruskeun geus ulah sieun bejaan heula teh ku guru urang mun tapa di dinya ulah sieun tapi lamun aya kica-kica hiji dua tilu geus memeh ngalobaan mending balik geus kica-kica mah tanu tet budak-budak bentuk yang kica-kica jangan ka HP tetot balik dua katilu nomor katilu deuk aya deuk eueuh sesengitan atawa deuk aya deuk eueuh teu bangkong orai jeung sajabana tapi aya bentuk aki-aki atau awewe mawa pengki jeung mawa pacul maning gegeran balik geus sama balik cepat siapa tah bahaya jasa tah tah eta Banten tah sejarah Banten teh kos kitu tah wari mangga geus kiai na maot tah geus kolot baheula kiai na wallahu alam nurun kita ilmuna disebut Paku Banten teh lain sapaku-paku Banten eta boga ilmu Paku Banten kan aya aslina aya pakuan biasa Pak bentuk tangkal kayu bisa disebut Paku Banten gitu. Nah lamun eta Paku Banten anu kuari ngawujud naon gitu ngaranna tangkal kayu oyak biasa etik geus Banten oyak kamari oyak seetik doang tak dauna doang kiaina nu oyak sieta ge oyak gone malam oyak-oyakan bae nu lain kiai mah geus leuwih ti heula oyak jana Paku Banten boga sejarah toriko di Paku Banten aya robah daun aya robah pangpang aya robah tangkal iya lain sembarangan Banten matu bau Masya Allah parang sana udah gua jawab Paku Banten ilmu nak luhur lah sadajan nu kuari kadugalana tapi sejarah kajerona jeung tangkal kayuna di mana eta jadi ciri Paku Banten Masya Allah aya nu ngageugeut ternyata bumi ge goyang Haji Dalim seri bae sebab biasa di Kerawangnya nah. Goyang bumi edek henteu istiqomah Allah ngerti Allah paham sebab Allah nu nyiptakeunana bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan maka Allah nyiptakeun paku bumi jang negeran bumi gunung diciptakan ku Gusti Allah gunung gunung di negara orang mah teu sakumaha ketika orang ke Yordan ningali gunung Masya Allah di Mesir Yordan Yerusalem gunung bae kabeh tak kadina Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu ridho aing mah tah hiji tah balik oke tapi gadi orang ningali di Mekah gunung luar biasa Madinah luar biasa bahkan Kangjeng diceritakan cinta Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya nah ieu gunung teh peneger eueuh hiji nagara eueuh gunungan Banten Gunung Karang Masya Allah gunung santri Jawa Tengah Jawa Timur komo di NTB mah leuwih luhur deui gunungna paling luhur India gunung
sahabat ngadarengkeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cek sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung yang pendeger bumi? Aya si Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge nyelehkeun gunung. Gunung sakumaha gedena paculan. Ulah didoser di paculan bea. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih dahsyat tibatan besi? Aya cek Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Leuwih dahsyat tibatan besi. Seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu bea. Masya Allah, cek sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajen teuing adag-adagan seuneu timbul cai. Parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin na gelebuk di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun. Wah, itu beres si angin ya. Eta angin. Komo si eta mah angin apa? Heuh, tah mah teu kudu dicaritakeun tah mah. Racun. Nah, iya angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang pendeger dunia selain daripada angin? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho pendeger dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin. Iyalah jelema anu hartana loba, anu daek zakat. Jelema anu elmuna loba, anu daek mere elmuna lillahi taala. Jelema anu hartana loba, anu daek sedekah, eta lah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate, nu tadi-tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih, tapi nu sugih na daek zakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih. Kadengena doang. Apa ngadengenya na ngazakat hati? Malah mana yang ngazakat? Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tah eta. Ya, di antara jelema nu boga ilmu, barahan ku ilmuna, dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul. Mengenal Allah jeung Rasulna, iyalah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kajeleuna hina katingalina. Wah, jelema tombal tepir, kacirina kuru, kacirina tearudi, tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek, tapi neuleuh jelema eta sangat pemandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Mantak bisi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya. Jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis talim, ngabangun majelis talim, nyiptakeun mushola, majelis talim dan lain sebagainya. Eta teh jang paneger dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jang mal bisa. Etalah keistimewaan peneger dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, dibandingkeun jeung besi, jeung seuneu, jeung cai, dibandingkeun jeung angin. Leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi taala, jang ilai kalimatillah, tuh masjid, tuh majlis, tuh mushola, tuh fakir miskin, teger dunia kajeun kukumaha. Tuh kula talian maning kuari talian sana mau orang teh